Ah, eleh deui wae anjing. Jadi Kumaha ieu? jalan-jalan sore di dia. Heuh, urang nubruk jelema. Ah, sebeuteuh teuing ah. Poe ieu beurang kira-kira jam 12.45 WIB, kajadian tabrakan jeung kabur di Wewengkan Limo, Depok. Hiji motor biru dongker nabrak hiji jalma nu keur leumpang sarta langsung ngaleos di tempat kajadian. Halo Sadayana, jadi abdi keur jalan-jalan sore di dia. Ayo dia. Mas. Kanggo informasi luwih lengkap, urang bakal ngahiji saring reporter kami, Nadifa, nu aya di lokasi kajadian. Mangga Nadifa. Hatur nuhun nih mas, hoyong mengabarkan hiji wartos terkini. Yaktos, aya korban tubruk lompat. Di dia, aya saksi anu ningalina. Wilujeng siang, abdi hoyong mewawancarai anjeun. Wasana saha? Asta abdi Naila Aidikan. Apakah anjeun terang naon tawis-tawis di palaku kasebat? Abdi terang tawis-tawisna, abdi ge boga buktosna. Tolong sebutkan tawis-tawisna. Tawis-tawisna nyaeta ieu ngagunakeun jaket nu warnana hideung jeung ngagunakeun motor Vario warnana biru dongker. Terima kasih luhur jawabanna. Sekiranya eta wae anu tiasa bisa sampaikan. Kembali deui ka studio. Hatur nuhun Nadifa. Kanggo wartos selanjutnya anggar di Venture for News. Lares sareng abdi di dieu Maria Angel. Abdi bakal masihan pesen mora atanapi kasimpulan. Tina kejadian ieu upami anjeun nyetir kadah hati-hati supados henteu aya kacilakaan sapartos kejadian ieu. Sareng pikeun anak lumpang disarankeun pikeun langkung hati-hati khususna upami bade mentas jalan langkung sale tinggali heula ka katuhu sareng kenca supados teu kajantenan deui kacilakaan supartos ieu. Heuh, urang nubruk jelema. Ah, sebeuteuh. Poe ieu beurang kira-kira jam Ieu. Poe ieu beurang. Iya. Iya. Poe iya. Iya. Hatur nuhun.